lain aing mah barudak goblok situ nya deukeun geuranya Pak Dedi pas kedatangan Pak Dedi ka Jogja anjing penyambutan oge goblok situ teh meni leuwih-leuwih ti Bapak pamimpin pejabat anu pangluhurna we Pak Dedi mah padahal kan gubernur teh tapi anu ieu teh anu naon disebut nya aduh aing poho deui euy heueuh anu gitulah pokona mah Pak Dedi mah da meni aduh rame lah pokona namanya jelema teh meni sa Jogja jiga teh tarurun kabeh tah gara-gara datang ka Jogja gila aing mah ka Pak Dedi eta teh nya gubernur saha eta teh dah gubernur Jawa Barat atuh daueuh deui atuh nu sejen mah henteu kaos manehna da anu sejen mah geuning nya amun amun naon teh amun datang teh ukur aja kitu we tah beda lah jeung Jawa Barat mah gubernur teh beda lah pokona mah areka mamana ge gubernur Jawa Barat mah selalu diriung ku rakyat nu laleutik kitu da manehna mah heueuh akur jeung jelema nu laleutik teh akur da teu kawasi anu eta anu itu anu eta teh ada anu kitu nya pokona mah da ngarasa dirina pangluhurna jadi teh bedegong pamimpin bedegong nu teh akur jeung rakyat mah anjing